warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sedayana patepang deui sareng simkuring Marsha Elia Zahra. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan tangkal anu runtuh di Jalan Raya Paslon. Dina dinten Rebo, 1 April 2020 tabuh tilu sonten aya hiji tangkal gede anu runtuh di Jalan Raya Bandung Garut. Tempat pasna nyaeta di Kampung Paslon, RT 01 RW 08, Desa Nagreg Kendan, Kacamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Tangkal anu diameterna kira-kira 50 cm sarta jangkungna nepi ka 20 meter ieu runtuh disangka lantaran ditiup angin gede sarta hujan anu badag samemehna. Balukarna tangkal ngagoler ngahalangan sakabeh jalan nepi ka kendaraan nu hayang ka Garut atawa Tasikmalaya kakeunaan macet panjang anu lila. Satuan Polisi Nagreg dipimpin langsung ku Kapolsek gawe bareng jeung damkar unit Cicalengka sarta warga satempat gancang sumping ka lokasi. Aranjeuna langsung ngatur lalu lintas sarta negor tangkal make ragap mesin sangkan jalan bisa beres deui. Numutkeun katerangan ti polisi, alatan tempat kajadianna rada jauh ti imah warga. Dina kajadian ieu teu aya anu cilaka, teu aya korban jiwa, sarta teu aya barang anu rusak. Ayeuna jalan raya geus beres sarta arus lalu lintas geus mulih lancar sakumaha biasana. Pihak kepolisian oge ngingetkeun kasadayana sangkan salawasna waspada kana bahaya tangkal anu runtuh lamun cuaca keur goreng. Kitu wae warta lengkep anu tiasa kukuring didugikeun. Mugia janten informasi sarta pangingat sangkan salawasna ati-ati. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung berang abdi video Muhammad Ilman Napian bade nepikeun warta ngeunaan porak-poranda atau konvoy Persib Bandung juara Persib tanggal 23 poe Mei kamari. Persib teh juara resmi juara di Liga 1 Indonesia atau Super League Liga. Sanggeus beres pertandingan bobotoh turun ka lapang jeung ka jalan aya nu ti imahna tila laju bareng. Suasana di jalan rame kendaraan katahan motor jeung mobil. Motor jeung mobil gandeng digeber-geber karena bunga ku Persib juara. Bobotoh lo Bandung ngahurungkeun player sareng petasan dibarengan ku ceurik terharu. Nyanyian bobotoh sa Bandung hampir macet total gara-gara porak-poranda ieu can geus ku poe eta. Isukna tanggal 24 Mei mingguna Persib jeung pemain konvoy di Kabraga bade nepikeun juarana. Ti luhur Bandung jadi lautan biru antusias bobotoh yang nyambut pemain Persib ngilu konvoy. Selain ramena hungkul, aya sababrak kejadian anu teu ngeunah nu kaalaman ti konvoy ieu. Mabok, kecelakaan, gelut ku pangaruh cai sareng pemain Persib purtos leungit HP-na dicopet ke oknum bobotoh. Semoga di tahun ke kejadian nu kieu deui lamun Persib juara deui. Bobotoh juara dugi ka dieu heula warta dinten ieu. Hatur nuhun kana parhatosana abdi Muhammad Ilman Napian pamit undur diri. Persib juara, Persib juara, Persib well, Persib well. Wilujeng anjing pamirsa, patepang deui sareng Abi Rusdiana. Warta ayeuna nyaeta pesta juara Persib nyisakeun ratusan ton runta di kota Bandung.
Kagandrengan jeung kabunga warga Jawa Barat khususna bobotoh dina ngarayakeun Persib Bandung nu hasil ngawontar gelar juara Liga 1 secara turun-temurun. Sabada konvoy toagan lumangsung salila 2 poe, jalan-jalan protokol di Kota Bandung dikepung ku puluhan dugi ka ratusan ton runtah. Dumasar kana data dina Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, total timbulan runtah sabada konvoy perayaan teh nepi ka 112 ton runtah. Lolobana mangrupa runtah anorganik, siga botol plastik, botol kaca, urut dahareun jeung sisa flare. Pusat kota kayaning Jalan Asia Afrika, Jalan IR Haji Juanda, Dago, Cikapayang, jeung sabeudeureuan gedung sate jadi titik panglobana kapanggih runtah. Malah di wewengkon Cikapayang, petugas manggihan 3 karung pinu ku urut wadah flare. Ieu kajadian jadi pangingat sarta paradoks. Pikeun urang sararea di hiji sisi ekonomi muter sarta kabunga kabagian ku balarea. Tapi di sisi sejen kasadaran pikeun ngajaga lingkungan nalika aya acara gede masih keneh kudu ditingkatkeun ngajaga kabersihanna. Pamirsa, sakitu wae nu tiasa didugikeun ten ieu, wilujeng tepang deui di warta salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamisa sadayana tepang deui sareng simkuring pun ira. Dina program Sunda TV Breaking News. Sababaraha warta anu lebet karya diksi Sunda. Hinja kasanggangkeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Edisi dinten Kamis 28 Mei 2026 anu baris didugikeun 10 menit. Harga produk plastik di toko kemasan di wewengkon Sleman ayeuna kacatet ke pengalaman kanaikan anu cukup signifikan. Malah aya nu nepi ka 100%. Kaayaan ieu kajadian di toko Nur Plastik. Salah saurang penjaga tokona nyaeta Sri Rahayu. Nyebutkeun yen kanaikan harga ieu lumangsung secara merata kana sagala jenis jeung merek plastik kemasan. Numutkeun kateranganana jenis plastik anu panglobana dipirarian ku konsumen nyaeta plastik keresek, plastik bening kiloan jeung plastik es. Harga plastik keresek anu biasana 7.500 ayeuna naik jadi 12.500. Sedangkan plastik bening kiloan anu tadina 4.000 yen ayeuna jadi ngahontal 8.000. Pikeun plastik es harga anu samemehna 5.000 ayeuna jadi 8.000. Akibat tina naikna harga plastik ieu omset penjualan di toko oge turun nepikeun ka 45% dibandingkeun jeung bulan kamari. Sanaos kitu, para konsumen masih keneh meuli plastik kemasan. Malah aya nu meuli dina jumlah gede pikeun stok. Hal eta dipigawe minangka langkah antisipasi bisi harga plastik naik deui dina waktu deukeut. Sri Rahayu oge ngajelaskeun yen mayoritas konsumen anu datang teh para pelaku UMKM saperti pedagang jajanan, usaha inuman jeung usaha kuliner sejenna anu kacida ngabutuhkeun plastik kemasan pikeun kagiatan dagang sapopoe. Kaayaan ieu dipihareup meunang perhatian ti pihak pamarentah jeung distributor, sangkan harga plastik bisa stabil deui. Salian ti eta para pelaku usaha oge mihareup aya solusi supaya biaya operasional usaha henteu terus ningkat alatan mahalna harga bahan kemasan. Kahareupna masyarakat minghareup harga plastik di Sleman bis alun-alun turun sarta tetep keterkendali sangkan henteu ngabebankeun warga jeung para pelaku UMKM. Pados teu seueur teuing ngagunakeun sampah plastik aya solusina. Ngagunakeun deui wadah anu tiasa dianggo sabaraha kali supados langkung ekonomi sareng ramah lingkungan. Parmisa mung sakitu wae pidangan warta dina dangdut ayeuna. Ngawakilan aya diksi Sunda TV simkuring pun ira suja amit mungkur amit mundur. Nedah hapunten dina sadayana kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng simkuring
dina warta TV Jabar. Warta anu harneut serta aktual parantos disiapkeun ku tim redaksi kanggo anjeun. Pamirsa, rayaan gelar juara anu dibarengan ku konvoy ronggah di Kota Bandung sababaraha poe katuang nyaksianan kabagjaan warga. Dan di balik eta pesta, tumpukan sampah anu ngahontor ratusan ton ngabarak sarta ngotoran sapanjang jalan protokol kota. Siga kumaha kaayana, mangga urang seksen warta selengkapna. 112 ton sampah ngabarak sabada konvoy juara di Bandung. TV Jabar, konvoy ronggah ngarayakeun gelar juara di Kota Bandung dina poe Sabtu jeung Minggu. Kamari ninggalkeun pasoalan pikeun lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nyatet aya sekitar 112 ton sampah anu ngabarak di sekitar jalan protokol sampah anu didominasi ku botol plastik, bungkus kadaharan, sesa petasan nepi ka botol minuman keras. Ieu panglobana kapanggih di kawasan Cikapayang, Flyover Pasupati, Gedung Sate jeung Jalan Asia Afrika. Pikeun nyungkulan eta masalah DLH Kota Bandung langsung menurunkeun 112 personel kebersihan dina poe Senin. Isuk-isuk ku menggunakan 7 truk sampah petugas nyisir 11 utama sarta hasil kebersihan deui Kota Sakedap Santosan. Pamentrahan ngeling ke warga sangkan tetap ngajaga kebersihan sanajan keur hegar karayaan. Pamirsa, tumpukan sampah anu angkung parantos tiasa diatasi ku petugas kebersihan janten ninggalkeun pikeun urang sadaya supados tetap ngajaga kebersihan lingkungan. Dina kaayaan naon wae, warta tadi sekaligus pungkas leuungan orang dina dinten ieu, Singkuring, Hana Nabila, sarta sakumaha tim redaksi TV Jabar ngahaturkeun nuhun kana pahartosan wilujeng kantun serta humipat Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng abdi Hafiz Rizkiansyah dina warta ayeuna. Ayeuna abdi bade mawa warta panganyarna ti mancanagara. Kaayaan di wetan tengah ayeuna makin panas. Saenggeus Amerika Serikat atau AS ngalakukeun serangan ka sababaraha situs militer Iran di belah kidul negara eta. Numutkeun laporan panganyarna, serangan eta disebatkeun pikeun ngajaga pasukan AS di kawasan Teluk Persia. Samentara eta, Iran ngalakukeun ngabalesku nyerang pangkalan udara AS. Pamarentah Iran nyebatkeun yen tindakan eta minangka balasan kana serangan anu dianggep ngalanggar kadaulatan negaraana. Akibat tina konflik ieu, harga minyak dunia oge dilaporkeun naek. Sabab pasar internasional hariwang kana kaayaan Selat Hormuz anu penting pikeun jalur perdagangan minyak. Sakitu wae warta ayeuna, hatur nuhun parantos ngadangukeun. Abdi Hafiz Rizkiansyah pamit undur diri. Dugi deui di warta salajengna. Wilujeng wengi pamirsa. Di dieu Abi Gajah Firdaus bade nepikeun warta ngeunaan musibah angin puting beliung kajantenan di Lamongan, Jawa Timur. Hujan deras dibarengan ku angin puting beliung nerjang dusun Ningkrang, Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Dina tanggal 15 bulan Mei 2002 genep Jumat sore kira-kira tabuh opat. Akibat tina musibah eta, hiji imah joglo milik keluarga rubuh. Imah anu didamel tina kai jati eta kagungan Hardan Permana anu yuswana 35 tahun. Dengan ukur imahna anu ruksak, 2 sapedah motor milikna oge katimpa ku reruntuhan wangunan. Numutkeun keterangan aparat kepolisian setempat, dina ieu kejadian teu aya korban jiwa.
Sanajan kitu, kerugian material diperkirakan ngahontal kurang lebih 150 juta. Sajabati eta sababaraha imah warga anu sejen oge aya nu ngalaman karuksakan hampang alatan katerjang ku angin kencang. Sanggeus kajadian, aparat kepolisian sareng warga langsung turun ke lokasi pikeun ngabersihan puing-puing jeung nyalamatkeun barang-barang milik korban. Gotong royong warga katempo kacida hadena dina mantuan korban musibah ieu. Kitu warta anu tiasa disanggemkeun dina waktos ieu, mugia urang sadaya salawasna dipaparinan keselamatan sareng dijauhan tina segala rupa musibah. Abdi Gajah Firdaus pamit undur diri. Wilujeng enjing pamirsa KTPD sareng simkuring Faiza dina program Warta Utama. Pamirsa, sejarah anyar dunia antariksa parantos resmi kacetak saatas puluhan tahun manusia henteu ngambah di kawasan bulan. Ti saprah zaman misi Apollo, dinten ieu dunia nyaksikeun kasuksesan anu kalintang agengna nyata misi Artemis II anu parantos sukses ngarengsekeun pancena. Pesawat luar angkasa Orion anu mawa 4 astronot pilihan parantos sukses berilingan orbit bulan sarta ayeuna parantos badarat di bumi kalayan salamet. Misi sejarah anu lumangsung salila kurang lebih 10 dinten ieu parantos lumajang kalayan lungsur langsar tanpa aya halangan anu hartosna. 4 astronot anu parantos janten manusia munggaran anu ngambah orbit bulan dina abad ka-2 ieu teh nyaeta aya Red Wiseman salaku komandan misi, terus aya oge Victor Glover salaku pilot dina misi Artemis II. Salajengna aya Christina Koch salaku spesialis misi ti NASA, sareng aya Jeremy Hansen salaku spesialis misi ti Badan Antariksa oge. Dina laporan panganyarna, NASA netelakeun yen sadaya sistem teknologi pangmutakhirna dina pesawat Orion kaasup sistem pangrojong kehidupan, life support system, jeung komunikasi parantos fungsina kaler sempurna salila aya manusia di jerona. Ieu keberhasilan janten bukti nyata yen teknologi urang parantos siap pikeun lengkah anu langkung lebih. Ku ayana kasuksesan Artemis II, NASA ayeuna parantos gaduh dasar anu pohara kuatna pikeun nulikeun program salajengna nyaeta misi Artemis III anu ngagaduhan udagan pikeun mendaratkeun deui astronot di permukaan bulan sarta muka jalan nuju ka planet Mars di mangsa kahareup. Kitu laporan langsung anu ti sakuit kapitular ngeunaan kasuksesan misi luar angkasa Artemis II. Simkuring Faiza ngalaporkeun langsung didinya tepang deui dina warta salajengna. Hatur nuhun. Sampurasun wilujeng siang wargi sadayana patepang deui sareng simkuring Dinar Dwi Alfiuna. Hadir dina acara warta pendidikan dinten ieu kalayan mawa beja panganyar ti Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan di Jawa Barat ayeuna mimiti yang hareupan persiapan penerimaan murid anyar tahun ajaran 2020 genep. Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pendidikan geus ngamimitian sababaraha tahapan awal pikeun mastikeun proses sistem penerimaan murid baru atawa SPMB tiasa lumangsung kalayan tertib, lancar, sarta merenah pikeun para calon murid. Bandung 28 Mei 2020 genep. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mimiti ngalaksanakeun pemetaan minat pikeun siswa SMP jeung MTS
anu bakal neruskeun pendidikan ka tingkat SMA, SMK, jeung MA. Tahapan ieu dilaksanakeun di tanggal 28 Mei nepi ka 8 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, nyetalakeun yen jumlah lulusan SMP jeung MTS tahun ieu ngahontal kurang leuwih 826.000 siswa. Kukituna, persiapan dilakukan leuwih awal supaya proses SPMB bisa berjalan leuwih tertib jeung lancar. Salian ti eta, Distrik Jawa Barat oge ngayakeun uji coba aplikasi SPMB boh secara luring, boh secara daring. Ieu uji coba dipigawe pikeun mastikeun sistem pendaftaran tiasa diakses kalayan aman sarta henteu ngalaman gangguan nalika pelaksanaan resmi dimimitian. Pamarentah Provinsi Jawa Barat mengharapkan pelaksanaan SPMB tahun ieu bisa lebih objektif, transparan, serta mere kesempatan pendidikan anu sarua pikeun sakumna calon murid. Sakitu wae nu tiasa dipaparkeun, singkuring Dinar undur diri. Hatur nuhun parantos ngiringan warta dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring Citra Febriana dina program Warta Sabundeureun Jawa Barat. Dinten ieu Rebo kaping 27 Mei 2026 simkuring baris ngadugikeun informasi ngeunaan musibah caah anu lumangsung di wewengkon Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ieu banjir teh mimiti nembongan sarta ngarendam padumukan warga ti saprak poe Salasa kamari 26 Mei 2026. Alatan curah hujan anu luhur sarta naikna cai di tilu walungan utama anu matak henteu nampung deui debit cai. Caah ieu disababkeun ku naikna cai di walungan Citarum, walungan Cisangkuy, jeung walungan Citepus. Banjir mimiti naik ka padumukan warga di saprak poe Salasa kamari. Kalayan jero cai anu rupa-rupa timimiti 50 cm nepi ka aya anu leuwih ti 1 meter di titik panghandapna. Kusabab eta, warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman, saperti di gedong serbaguna sarta tempat ibadah. Akses jalan oge hese diliwatan anu matak ngabalukarkeun kamacetan panjang di sabundeureun jalur Dayeuhkolot. Ayeuna, tim SAR gabungan sareng BPBD parantos siaga di lokasi pikeun ngabantu warga. Warga dihimbau supados tetep waspada, kumargi curah hujan diprediksi masih kene bakal luhur. Mudah-mudahan keadaan tiasa enggal normal deui, sarta warga anu kenging musibah caah tiasa dipaparin kasabaran. Sakitu warta anu tiasa kapihatur, simkuring pun Citra Febriana, saja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng abdi Alwi Naim dina Warta Sunda. Dina ieu kesempatan simkuring bade nepikeun hiji warta ngeunaan kacilakaan kareta api anu kajantenan di Bekasi Timur, Jawa Barat. Dina poe Senin peuting tanggal 27 April 2026 kejadian kacilakaan kareta api di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Kecelakaan ieu ngalibatkeun kareta KRL komuter lain jurusan Jakarta Cikarang jeung kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Kejadian ieu lumangsung kira-kira tabuh 20 langkung 52 waktu Indonesia Barat.
numutkeun keterangan ti pemerintah jeung saksi di lapangan kecelakaan dimimitian ku ayana taksi anu mogok di lokasi rel kareta. Kareta KRL anu aya di lokasi kudu eureun dadakan sababaraha menit ti harita. Kareta Argo Bromo anggrek datang ti tukang sarta nabrak bagian tukang KRL anu keur eureun. Akibat tina kajadian eta sababaraha gerbong kareta rusak parna sarta loba penumpang anu cilaka. Dumasar kana data panganyarna aya 16 korban maut jeung puluhan korban luka-luka anu dirawat di rumah sakit. Pihak polisi jeung pihak KNKT ayeuna keur nalungtik panyebab pasti dina kacilakaan eta. Pamarintah oge bakal ningkatkeun keamanan di perlintasan kareta api supaya kajadian sarupa henteu kajantenan deui. Mugia ku ayana ieu kajadian tiasa janten pangajaran pikeun sadayana supaya leuwih ati-ati jeung salawasna ngajaga kasalamatan di perlintasan kareta api. Sakitu wae warta anu tiasa kusimkuring tepikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina acara Warta Sunda. Simkuring Afia Khaironisa baris merangkeun pamirsa salami sababaraha menit kapayun kanggo ngadugikeun warta anu aktual, akurat nujuruna Gunung Merapi luncurkeun awan panas 2 km ke arah Walungan Sat. Wargi didesak ngajulan Walungan, Jawa Tengah, jeung daerah istimewa Yogyakarta. Deui ngaluarkeun longsor awan panas dina malam Minggu 17 Mei 2002 Badan Geologi ngalaporkeun kajadian eta ngaliwatan informasi resmi anu dipasang dina akun Instagram Badan Geologi. Laporan eta nyaetkeun yen longsor mega panas lumangsung jam 18.20 WIB waktu Indonesia Kulon, kalayan jarak kira-kira 2000 meter arah kulon nuju ka Walungan Sat Sarang Putih. Wali saterusna kacatat amplitudo maksimum 68,37 mm, tilana 140 genep detik. Awan panas longsor lumangsung di Gunung Merapi dina Minggu 17 Mei 2002 Tulis Badan Geologi dina hiji pernyataan. Badan Geologi ngadesak masyarakat pikeun nyieungkeun kagiatan di wewenang bahaya jeung saluran walungan anu asalna ti Gunung Merapi alatna potensi damak material vulkanik. Masyarakat dihimbau pikeun ngajauhan daerah bahaya sareng saluran walungan anu asalna ti Gunung Merapi sareng saluyu sareng rekomandir resmi ti saur pernyataan eta. Wali masyarakat oge dipenta pikeun terus mantau kamajuan kagiatan Gunung Merapi ngaliwatan informasi resmi ti Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bencana Geologi atau disebut BPPTKG. Ayeuna status kagiatan Gunung Merapi tetap dina siaga atawa tingkat 3. Tingkat aktivitas Gunung Merapi ayeuna nyaeta siaga tingkat 3 terus patuh kana rekomendasi tulis Badan Geologi. Rupina sakitu warta anu tiasa kapihatur dina dinten ieu. Simkuring Afia Khaironisa pamit undur diri. Tur amit nungkur hatur nuhun kana parhatosan wilujeng tepang dina warta sajeuna. Wilujeng wengi sadayana abdi Muhammad Ramdan bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir di Kota Bandung. Bandung 27 Mei 2020 genep. Hujan anu turun sababaraha poe ka tukang nyebabkeun wewengkon di Bandung Kidul kakenaan banjir. Daerah Bale Endah salah saji daerah anu kakenaan ku banjir. Salian ngarendam imah warga, banjir oge nyebabkeun sababaraha jalan utama hese dilewatan ku kendaraan. Kaayaan lalu lintas jadi macet lantaran seueur kendaraan anu teu bisa ngaliwatan jalan anu kakeueum ku cai. Pemerintah daerah jeung tim relawan can pernah turun ka lapangan pikeun mantuan warga anu kakenaan musibah banjir sapertos kieu.
Saring kajadian lamun hujan gede turun dina waktu anu lila. Warga ngaharepkeun aya solusi supaya banjir teu terus-terusan kajadian unggal tahun. Pemerintah ngingetkeun masyarakat supaya tetap waspada karena kemungkinan hujan susulan anu bisa nyebabkeun banjir deui. Warga oge diajak ngajaga kabersihan lingkungan sarta ulah micin luntas sembarangan. Dugi ka dieu heula warta wengi ayeuna, atur nuhun kana perhatosanana. Abdi Muhammad Ramdan pamit undur diri. Sampurasun, wilujeng siang pamirsa, sareng abdi Agisa Dwi Putri dina acara Warta Siang. Warta utama poe ieu ngeunaan dunia pendidikan anu keur haneut pisan diomongkeun. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atanapi UTBK keur seleksi asup kuliah kahanapan ku ayana kasus pamiluan anu licik. Panitia pusat jeung patugas keamanan hasil ngagagalkeun modus kacurangan anu ngagunakeun alat teknologi canggih. Eta alat disumkeutkeun dina baju ngarah lolos dina pemeriksaan metal detektor pas dipariksa. Cek katerangan resmi ti panitia kalakuan licik ieu katewak pas ujian keur lumangsung. Pengawas curiga ningali gerak-gerik salah sahiji pamilon anu katewalan bingung jeung teu fokus kana layar komputer. Pas dipariksa secara bener, tetelan eta budak teh mau mikrokamera jeung alat dengek leutik anu nempel dina awakna keur ngileumkeun soal kajoki luar. Panitia negeskeun moal aya ampun keur kalakuan kos ieu, jalma-jalma anu kalibet, boh pamiloh, boh oknum joki di luar bakal langsung digugurkeun sarta dibawa ka urusan hukum alias polisi. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kasangikeun ku abdi. Abdi Agisa Dwi Putri, hatur nuhun sareng wilujeng siang.